Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji. Wal aqiqatu sareng ari akekah eta sunnatun muakkadatun sunat muakkad hukumna. Wa yadkhulu sareng kaasup naon waktuha waktuna itu akekah bin pisolil waladi kupisahna budak. Wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta dabhuha mencitna itu akekah yaumas sabihi dina poenan katujuhna itu maulud. Wala yazzi'u sareng tecukupi hadina itu akekah illama angin sato yujzi'u anu nyukupkeun itu ma fi dhahiyati dina kurban. Wa aqalluha sareng ari pangsa etik-etikna itu akekah eta satun hiji domba an kulli mauludin ti saban-saban anu dilahirkeun. Wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta dabhu sataini mencit dua domba an dakarin anid dakari ti budak lalaki. Wasatin sareng hiji domba anil unsa ti budak awewe. Waya tabahu sareng masak itu jalma ha kana itu akekah bihulwin kalawan amis. Wala yuksaru sareng ulah dipotongan naon admuha tulangna itu akekah biqadril imkani kalawan saukuran imkan. Waba suha sareng ari nganterkeunana itu akekah lil pukoro ika pirang-pirang jalma pakir pi amakinihim ka pirang-pirang imahna itu pukoro eta ahabu leuwih dipikaresep min nidaihim tibatan ngundangna itu pukoro ilaiha kana itu akekah. Wal mukhotobu sareng ari anu diparentah biha kalawan itu akekah eta man jalma talzamu anu misti huka itu man naon napakotul mauludi nganapakahan anu dilahirkeun. In aesaro lamun beunghar itu manha kana itu akekah qobla mudi sitina dina samemeh ngaliwat 60 yauman tina arah-arah poe minal wiladati tina dilahirkeun. Wayastamiru sareng tetep naon tolabuha nyuprihna kana itu akekah minhu ti itu man hina idin dina nalika in aesarobiha ila bulugil mauludi nepi ka balegna anu dilahirkeun. Pa illam yusir mangka lamun henteu beunghar itu man biha kana itu akekah illa ba'da mudi sitina angin dina sabada ngaliwat 60 poe lam tutlab mangka henteu disupri itu akekah minhu ti itu man. Balau fa'ala balik tak lamun migawe itu manha kana itu akekah hina idin dina nalika ba'da mudi sitina waqoat mangka tumiba itu akekah satalah min kana daging doma atau daging mayor la akikotan lain jadi akekah. Wahai su tulibat sareng dina sakira-kira disupri itu akekah minhu ti itu jalma layaf alu mangka ulah migawe itu jalma ha kana itu akekah illa min mali nafsihi angin tina harta dirina itu jalma. Walau kana sareng lamun kabuktosan naon al mauludu anu dilahirkeunana eta agonian anu beunghar. Waman sareng ari sahabai jalma eta balago samang-samang satepi itu man walam yuakko sareng candi akekahan saha anhu itu man sunna mangka disunatkeun lahu ka itu man naon ayya uko ngaakekahan itu man anapsihi buat dirina itu man. Wasunatu sareng ari sunatna eta ayu adana kudu diadanan itu maulud hinal wiladati dina mangsa dilahirkeunana itu maulud fi udunil mauludi dina cepil budak anu dilahirkeun al yumna anu belah katuhu. Watu komu sareng dikomata naon as-sholatu sholat fi udunihi dina cepilna itu maulud al yusro anu belah kenca. Wa ayyuhanika sareng kudu ngalewekan
ka itu maulud hina idin dina nalika itu wiladah sahasah sun jalma min ahlil khairi ti ahli kaalusan bisyai'in kalawan perkara hulwin anu amis-amis itu se katamarin sapertikeun korma wa ayyuh liko sareng kudu nyukuran itu jalma roksahu kana sirahna itu maulud walau unsa sanajan kabuktosan itu maulud eta istri wayata sodako sareng kudu nyodakohan itu man biwazni sya'rihi kalawan satimbang buukna itu maulud zahaban kalawan emas au fidotan atawa perak wayu sama sareng dingaranan itu maulud bismin kalawan ngaran minal asma'i anu tetep tina pirang-pirang ngaran al hasanati anu alus itu asma wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta ayakuna kedah kabuktosan naon al hal ku nyukuran watasodduku sareng nyodakohan watasmiyatu sareng ngangaranan eta yaumas sabi'i dina poenan katujuh wa abdolul asma'i sareng ari pang abdolna pirang-pirang ngaran eta Muhammadun Muhammad fa abdullahi tuluy abdullah fa abdurrahmani tuluy abdurrahman watasmiyatu bima watasmiyatu sareng ari ngangaranan bimalikil muluki kungaran malikil muluk wa qadil kudoti sareng kungaran qadil kudoti wa abdin nabi sareng abdin nabi eta harumun anu haram hukumna wabil asma'i sareng ku pirang-pirang ngaran al qabihati anu goreng itu asma kasihabin sapertikeun sihab wa murratin sareng murrah eta makruhatun anu dimakruhkeun hukumna